badak deui geus lila urang teu panggih. Ayeuna urang rek diajar deui naon traveling nyalurnya. Mana urang? Tuturkeun we. Siap. Kevos ya. Yuk. Tepati lila urang ngalanjutkeun perjalanan ngalewatan jalan lucuran jeung cukul babatuan. Nah, di tengah jalan urang eureun lur, beli minuman jeung dahareun. Oh, yuk. Mana, Pak? Hah? Mana? Mau mana? Ada kamera. Oh, ini kedua. Oh nya, lamun di desa urang angkat nama ngalewatan 2 kabupaten, Majalengka jeung Sumedang lur. Selamat datang di Kabupaten Majalengka. Kemana? Ke kiri tuh. Alhamdulillah telah deui urang sampai ke tempat penitipan parkir nu aya di Curug Tapak Kuda ieu. Tanpa basa-basi, pokokna mah Majalengka gaskeun wae heueuh. Dek ka mana Mang Andi? Curug Kedeng deui nyampe lur. Berjuang. Di poe ayeuna dek ngojai ka curug. Di perjalananna di awal sampai luhur. Cuang tingali curugna aya caian atawa eueuh. Curugnya saah. Ternyata curugna teh saah. Saah dulur baraya saah. Ternyata curugna teh saah. Hah? Jadi gitu lur. Nyali ekspektasi jeung realitasnya beda pisan. Ayeuna kabeneran katiga jadi caina saat, tapi ulah kapok ekspor nu aya di alam Majalengka jelas ieu ngaranna Curug Tapak Kuda. Tidak melayangnya di Sadawangi. Jadi ayeuna kaayaan kabeneran saat eueuh di video awal teh ditembokkeun tiga kumaha kaayaanna keur gede cai. Terus kitu we lah. Jadi mana curugnya teh? Itu lo tinggalin sorangan. Wah, saat.